Tah kapamin teh kudu masihan rokok ieu. Rokok ieu duka rokok naon da dalin segi korek api ieu teh. Sesepeun ieu teh. Alhamdulillah bieu teh menang rokok sabatang ya ka gentosan deui. Tadi teh pamin teh ngawal mobil motor ieu tadi teh wawuh teu. Duga urang naringul, duga urang mana eta teh. Pak cenah pang markirankeun cenah. Abdi nyanak motor diajar keneh teh. Ya sereng murang kali duga urang mana eta. Saha? Anyar keneh. Kak dugi kayunya teh. Duga di warung Sophia. Istri Pak pamagat. Sopandi. Istri pamagat. Hah? Istri pamagat. Tuh istri jeung murang kalihna budak hiji ngawewe karunya da paureun belokan ieu ai teh di parkiran karunya lumayan tuh da coba aya mobil gede tadi teh lila macet pamin ge can ka dieu entos nganterkeun aspal entos nganterkeun beko di Cidaun da aya nyanak beko mah da jalan kulon untuk ka dieu balikna ka dieu deukeut Ikut ke mana itu? Ka dieu kabalnya Oh, ka gede Saha ieu? ieu teh Bapak Haji Api teh aya di kawasan Bale nya pasar nya naringul Cianjur Selatan nya sehat nya tuh ieu teh rokok atau rokok gitu Eta mah rokok nu kitu mah gitu. ai beu mah jiga rokok kata emang kurang teh teu katingali ayeuna masihan alhamdulillah urang teh tah Pak Amin teh ayeuna teh ngarahkeur jajan budak teh jeung Agustus jeung Agustus keur samen hek Sabtu pageto samenna teh cek di dinya teh tos kengeng sabaraha kang samen sugane tuh mah 150 gitu ngan ka hayang masing mahi da tuh bingung aya sok hayang cocokan wae budak teh buka dek menang nu mah aku mah milik nya dunungannya Jadi poe ayeuna dibantuan ku Pak Ade Pak Amin nya. Sapoe ayeuna dibantuan ku Pak Ade. Ai artos sama kong Pak Amin. Siap? siap Sing aya milikna nya. Engke rek ngopi heula kalebak. Suprek urang aya awewe ngagumpayan wae bingung urang tadi lamun teu di parkiran Pak Amin eta anu masihan acis itu mah Pancasila ya ieu na kieu kitu we main eta Pancasila satu ketuhanan yang maha esa dua yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Betul. 5
5 bagi sosial, keadilan sosial bagi seluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum. Panlen yang tuna kita diuk gati imah teh. Dek ayaan dek eueuhan. Lamun urang teu sami moal pahit keun nama urang. Oke ka Bapak Haji Ajat anu aya di kawasan Wangun masih sehat nya. Yo. Ayaan mau sangker di yang budak. Kapan keur meuli kota cenah? Alhamdulillah. Kapan budak teh buka HP hiji euang. Aduh, keur naon HP? Hah? Keur naon HP? Lain da itu di pameuliku namu kuna budak. Urang Sok yang naon HP-na teh? biasaen permainan kan anu. Permainan. Permainan lain anu lain. Lain. Nya. Anu penting mah asal bager budakna nya. Ai indungna sok ka mana? Pulang Indungna. inung mah. Wah inung mah atuh sok atuh hiji kudu aneh kan bae. Da tadi pameulikeun. Oh, sok ngasuh indungna masuk ngasuh. Engke teh bisi anu lain. Keteleponan Saha? Hah? Saha teleponan? Hah? Si Mami? lain. Ngan tepi palias itu. Oh. Heureuy ye Pak Amin mah. Heeh. Moal. Moal? Tong pameulikeun. Oke, lamun aya milik dipameulikeun lamun kuat gitu. Keur saha teh? Ya, mudah-mudahan Pak Haji sing sehat. Keur saha? Kumaha eta? Ibu Nur tos lancar eta diajarkan motor. Alhamdulillah. Sing sehat, atunya sing Amin. pinter atunya. Amin. Ulah ginggiapeun diajarkan motor mah kudu biasanya. Amin. Ya, hati-hatinya. Ya. Itu mobil anu bade ngalangkung sing salamet di perjalanan atunya. Doakeun ya. Anu nyanak motor sing apik. Itong titajong entong palias. Rp200.000 teh gua jadi Jadi fotokopi nanti anu asli. nu asli. Itu mah tos CF cenah. Kudu digentos cenah lamun dek nyampulangkeun si Dani teh. Lamun si Mil naik ke kelas genep teh, Pak. Mudah-mudahan ulah ngendognya karunya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil yang beradab. Dan beradab. Yang beradab. Dan beradab. Dan beradab. Dan beradab. Tiga, sosial bagi persatuan Indonesia. Ya, ulangi. Bagi tiga bagi persatuan Indonesia. Empat, ya, yang dipimpin oleh hikmat Kerakyatan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Opat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Lima, keadilan bagi seluruh Keadilan rakyat, sosial. bagi sosial Indonesia, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. mantap. Atas ya. Urang ngageupa ya Pak Haji teh. Nah, jadi ngageupo ya tadi aya Pak Haji. Ya, tuh. Kalau ya, Nah, eta teh aya jalan ditutup teh kieu. Perbaikan. Di mana? Naon perbaikan teh? Perbaikan. Perbaikan teh jalan dibaguskan. Dilaraskeun. Kalau jalan ditutup itu kalau sabar aja, kalau jalan udah bagus dibebaskan aja, ditincap ku kendaraan dan mobil jadi sayanya. Sae, kita dilaraskeun. Eta teh urang teh nganuhunkeun ka Bapak operator jalannya, PU-nya. Anu gaduh kendaraan dan mobil dan motornya. Atau warokrak itu. Tina mobil double itu. Tina engkel dia panggil di mana aja nu berat.
Infir ko naon.